Tepangkeun nami abdi Tita Karmita, abdi ti kelas 12 MIPA 2. Anggota kelompok abdi nyaeta Ainida Maulia sareng Halimatu Sadiah. Abdi bade nerangkeun drama. Drama, istilah drama asalna tina basa Yunani nyaeta draomai. Hartina berbuat, berlaku, bertindak, atau beraksi. Nalika mimiti muncul dina kesenian Indonesia, drama disebut tonel. Istilah eta dibawa ku urang Walanda. Dina basa Walanda, drama teh tonel nu hartina pintonan. Drama teh kasenian nu minda cipta, maksudna aya 2 kali proses. Kahiji ayana naskah drama, kadua eta naskah teh dipintonkeun. Nu ngalaksanakeun pintonan drama teh aktor, aktris, atau pelaku nu baris merankeun karakter nu aya dina drama. Hartina manehna ngalakukeun acting. Kusabab ngalakukeun acting tangtu mika butuh dialog atau paguneman. Ari dialog teh manguna kalimah langsung. Babagian drama nyaeta aya drama rakyat. Drama rakyat nyaeta drama nu asalna ti rakyat sarta tumuwuh di kalangan rakyat. Biasana aya jeung dipake dina kagiatan atawa upacara-upacara nu sifatna tradisi. Ieu haluyu jeung sakumaha anu ditetelakeun ku Sudirman. Yen anu dimaksud drama rakyat teh nyaeta kagiatan dramatik anu dilakukeun ku masyarakat dina rupa-rupa upacara sosial keagamaan. Drama anu asal sarta tumuwuh di kalangan masyarakat contona longser. Anu kadua nyaeta aya drama modern. Drama modern teh biasana sok disebut tunil atawa sandiwara. Disebut drama modern kusabab dina pagelaranna geus aya jarak antara nu lalajo jeung nu maen, atawa panggung make up dialog, sarta aya naskah atawa teks. Contona drama 3 babak sangkuriang, dayang, sumbi. Nu katilu aya drama klasik. Drama klasik nyaeta drama cerita anu medar caritana ngeunaan kahirupan dewa-dewi. Contona naskah drama The Legend of Yunani karya William Shakespeare. Nu salanjutna aya gending karasmen. Gending karasmen sok biasa disebut drama suara. Nyaeta carita nu dialogna dina wangun kawih dipiri ku Waditra. Sedangkan Rusyana ngeceskeun nu disebut gending karasmen teh nyaeta drama anu pagunemanana ditembangkeun. Dina Kamus Umum Basa Sunda LBSS disebutkeun yen gending karasmen nyaeta sandiwara tu tembang atawa leuwih dipiring ku gamelan opera. Contona Sangkuriang. Dumasar kana sifatna nyaeta aya sifat drama biasa dipilah-pilah. Anu katilu aya melodrama. Nyaeta drama anu reang ngolah konflik batin, reang ngolah anu ngagambarkeun gerakna lautan rasa. Melodrama mangrupa lakon atawa sentimental ngageterkeun jantung serta pikasedihan kusabab ngagarap alur jeung kalakuan anu kaleleuweuhi. Sedangkeun panokohanana kurang diperatikeun. Melodrama disebut oge sandiwara sedih. Nu kaopat aya farce. Nyaeta drama anu caritana leuwih nyokot kana alur caritaan tinimbang kana panokohan atawa kana karakteristik sarta caritana pikaluceunana kaleleuwihi atawa sangeunahna. Nurutkeun John jeung Hasan, farce adalah pertunjukan jenaka, sandiwara atau pelawak lelucon. Aya babagian drama nyaeta aya babak. Babak nyaeta bagian tina drama anu ngarangkum sakabeh kajadian lumangsung dina hiji tempat dina urutan waktu nu tangtu. Gabungan atawa kumpulan tina sababaraha adegan dina hiji drama. Pamadegan anu sarua ditepikeun ku Sumarjo jeung Saini. Yen babak nyaeta ngarangkum sakabeh kajadian nu lumangsung di hiji tempat tina urutan waktu nu tangtu. Sedangkeun nurutkeun Sudirman nu disebut babak nyaeta bagian tina drama atawa lakon. Nu kadua aya adegan. Adegan nyaeta tempat lumangsungna hiji kajadian nu mangrupa bagian tina babak dina drama nu ngahasilkeun hiji pasualan atawa hiji akibat nu tangtu. Nu katilu aya prolog.
Dina naskah drama teu sakabeh naskah aya prolog. Upama ditilik, prolog mibanda mangpaat mangrupa salah sahiji sarana anu aya gunana pikeun nu lalajo atawa nu maca sastra. Sangkan meunang gambaran ngeunaan masalah, gagasan ide, amanat pengarang, jalan atawa jalur carita, kasan tukang, palaku-palaku nu makalangan, jeung saterusna. Nu kaopat aya dialog. Bagian nu kacida pentingna sarta sacara lahirlah ngabedakeun antara sastra drama jeung fiksi liana nyaeta dialog. Ieu hal luyu jeung nu ditelekeun nu hartoko yen dialog-dialog marupakeun bagian tina naskah nu mangrupa paguneman antara hiji pelaku jeung pelaku nu sajana. Nu kalima aya pasemon. Pasemon, semu atawa paroman nyaeta gambaran rasa hate dina beungeut. Numutkeun asmara, nyebutkeun pasemon atau mimik nyaeta ekspresi robahna beungeut pikeun mere gambaran emosi anu kaalaman ku palaku. Jeung deui aya epilog. Epilog sabalikna tina prolog. Prolog ditempatkeun di hareup nu mangrupa bubukan naskah, sedengkeun epilog ditempatkeun di tukang mangrupa panutup. Unsur-unsur drama nyaeta aya tema. Tema dina drama umumna teu jauh beda jeung tema dina puisi atawa prosa fiksi. Nyaeta pokok pikiran anu dikandung ku eusi cerita. Nu kadua aya palaku. Palaku atawa penokohan dina drama teh nyaeta ngaran-ngaran jelema katut pasipatan anu ngalakukeun dina carita drama. Palaku teh biasana disebutkeun dina bagian awal naskah drama, anu henteu kaasup kana kalakon. Nu katilu aya latar. Latar teh kabagi kana 3 rupa nyaeta latar tempat, latar waktu, jeung latar sosial. Latar tempat nuduhkeun di mana eta tempat kajadian teh lumangsungna dina bagian anu disebut pituduh panggung. Jeung deui aya alur. Alur atau galur nyaeta rakitan rupaning kajadian nepi ka wujud jadi leunjoran cerita. Dina sungseuhanna mah alur drama teh teu beda jeung alur carita dina carita fiksi sajana. Ngan biasana dina drama mah anu maca atawa anu lalajo teh teu langsung digebruskeun kana pasoalan. Jeung deui aya amanat. Amanat teh nyaeta pesan anu hayang ditepikeun ku pangarang ka nu maca. Rereana amanat dina drama teh nyamuni disatungkangeun alur carita. Anu terakhir aya tata krama mintonkeun drama. Nyaeta pagelaran drama atawa teater teh dirojong ku sawatara unsur. Di antarana pamaen, sutradara, produser, panata musik, panata panggung, panata kostum, panata lampu, panata rias, jeung seksi-seksi kapanitiaan sejenna. Mun urang rek ngagare pinontonan teater di sakola, sakurang-kurangna kudu mintaharkeun hal-hal ieu. Kahiji nyaeta nyusun kapanitiaan, nangtukeun para pamaen, sutradara, jeung jadwal latihan. Nu katilu aya unggal pamaen kudu latihan vokal, lantaran aktor teater mah vokalna kudu ngoncrang. Nu kaopat aya unggal pamaen kudu latihan ngolah paroman, mimik, jeung rangkak ekspresi tubuh. Nu terakhir aya dina prugna pagelaran kudu kompak tur tertib.